Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapang deui sareng Bu Sopi di pengajaran bahasa Sunda. Saat can urang belajar bahasa Sunda, mangga urang sami-sami ngalapatkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti Allah maparan kamudahan kanggo urang sadayana. 2 minggu kapangker hidup tos diterangkan tentang pupujian malihan hidup tos ngalantunkan hiji pupujian anu judulna kadangu suara ajan. Yuk urang sami-sami kawihkeun deui. Kadangu suara ajan di masjid di katebihan, si horeng teh ngawartosan ngajak sholat babarengan. Ulah sok sholat di imah, salagi aya masjid mah, pribumi atawa sema, hayu urang berjamaah. Naon sih anu dimaksud pupujian? Pupujian asal kata tina puji nyaeta karya sastra anu ditulis diwangun puisi. Ditepikeunana biasana dinadomkeun atawa dikawihkeun. Pami bahasa Sunda bahasa Indonesia mah dikawihkeun teh artina dinyanyikeun. Selain dikawihkeun di masjid memeh adzan, pupujian sok dikawihkeun dina acara salamatan orok, nyunatan, atau diajarkeun di pangajian atau madrasah atau sakola-sakola. Nurutkeun isina pupujian dibagi jadi babaraha rupa. Anu kahiji aya muji ka Gusti Allah, anu kadua doa jeung tobat, anu katilu salawat nabi, anu keempat pepeling atau nasihat, anu kalima pangajaran keagamaan. Biasana beda daerah beda ragam, tapi aturan atawa kabeungkeutna mah sarua ku padalisan jeung enggangna tungtung suara anu sarua dina tungtung padalisan. Matarosanana ayeuna saha anu ngadamel pupujian teh? Nah, anu ngadamel pupujian mah nyaeta kolot urang baheula. Tapi hidup oge tiasa ngadamel pupujian asal terang kana carana nya. Kin upami urang insyaallah aya tatap muka urang sami-sami belajarnya ngadamel pupujian. Tuh. Insyaallah hidup sadayana parantos terang naon anu dimaksud di pupujian, parantos paham. Mangga ayeuna hidup mindamel pancen nyaeta mindamel latihan soal kaca 10 bagian 2. Insyaallah kalian semua sudah mengerti apa yang maksud dengan puji-pujian. Sekarang kalian tinggal mengerjakan pekerjaan latihan soal halaman 10 bagian 2. Itu anu tiasa dipikehatur ku ibu, hapunten tina sadaya kalepatan sareng kakiranganana, mudah-mudahan aya pamanfaatna kanggo urang sadayana. Mangga urang tutup sami-sami urang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.